Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh teman wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh. Da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Sieun dijuasna meureun teh mah. Ku akang sieuna teh. Ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna? Nah, kunaon sieuna? Sieun dicet. Tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh. Wah, guru sararea. Guru Pandawa, guru Kurawa. Guru sararea ayep mah. Bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeunna. Pakat jago-jagoana bener. Ya. Nah eta Dorna. Eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Oh, eta tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh. Percaya ka sohor aing temak-temakna mah. Kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Pada apalun ka dinya mah ulah. Tara misleuk eta we bareto. Maka Bal dina jero sumur. ya kumaha Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman. Cep. disambung-sambungkeun. Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Plak. Dialungkeun ti luhur pas. Eta anu aneh namakeun kudu ka hiji, eta nu kadua. Manu kadua kan? Nu kadua celep. Keuna kana buntut dom-doman deui. Woloh, jadi napal. Cep 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 cep. Cokot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh. Mimiti sohor teh tidinya. Padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh. Menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja. Mung sohor we mung loba duit. Mung aing mah mung loba mung boga murid. Mung teh ngamuridkeun loba duit. Leuheung lamun ka aing murid teh barang kirim. Barulang tarima nya kan. Marurang tarima ieu mah lain kana ngaringkid teh aing teh. Tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh. Di dieu mulanya Naon kan? urang mah urang jadi sahabat teh. Jadi sahabat we. Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk. Bener. Eta cirina. Hah? Cirina manusia teh eta kan. Watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu Gua ulah gengsi urang mah. ulah gengsi Da ilmu sama ngaranna ge. da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun Sanes kan. nya Ieun we urang mah. tak kitu euy Sae kan. da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak kursi eta sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah Jadi dua mah. pihak musuh lain tina ngewa Boga rasa tanggung jawab. ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas Ya. Bikin kejahatan memperkecil uang lingkup urang mah. tak gitu da ai ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling Proses hirupnya kan. hah Proses. atuh didoakeun we cenah buru-buru areling heuh Amin kan amin. peperieun dewek can pas elingna Benar. ya Kang, gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang. jeung Garuda Ngelayang Wah, wah kada teuing tanding eta Dorna jeung muridna dahsyat we perang teh Kang. dahsyat ieu di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Buris rawa Kang ayeuna. lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki Setiaki eta sarua pernah. di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena Laras. sareng Sirikandi Milu Geru eta pejuang. eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri Kumaha teh eta jangan berjuang. eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga Eta wilujeng kaum ibu kaum ibu berjuang teh bener mah. ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman Emansipasi. naon Emansipasi. Lain
emansipasi emansipasi kor geus digenti geus kamari pada dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya kan atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ya teh gitu budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heuh eta Kang da kitu geun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator heeh bener da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin dia artinya ti pajagalan Kang qad aflaha manjakaha heuh anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena ditemak deui ku salah sawios hadis hoirunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui tah kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin oh aya 20 leuwihnya 20 pamilon 20 lang rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri ulah ketua Pepadi oge Bapak Caca bukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin cing nerekel jabatanana amin anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya perhatikeun seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah micieun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna daya tempatna bisi micieun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima dan baik teh di mana nyangsangna tara cair gitu kan keberang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum doh da kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet menet da eta jadi teu ngocor teu ngocor teu nyalur jadi mah teu bisa mani
kadang-kadang raskin oge dibagikan teh ka barayana we wungkul kan wawuh heeh tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh loba dipengkolkeun can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur rada disepitan heeh urangna cing gablek pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah kan diperhatikan ku pemerintah teh dijual rupa-rupa ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli si keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif kan legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana bener doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus-geus lain ai kabeh mah ngan aya di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala papasualan oge aya oknumna oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh bener ngan aduh aing mun acara wing ceuli wah asa kabentar gelap akang eta tukang mariksa tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur mending asa kulebah kan kacida atuh ke bangsa urang ayeuna rupa-rupa kan lumata kanu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge aya ai gaji pada gembleng heeh aya teh jelema anu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh ai gawe eueuh aya digawe nunutan aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees yang ning ngacai na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai alah kitu tak euy ti deweknya sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan tina tangan jajahan bener eta kan lain ngarebut nyokot urang nu direbut mah bener ku penjajah toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi makan nilai juang teh di dina gedurkeun tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang hartina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna da berjuang di alam merdeka da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi salangsara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodoh teh tong bodoh kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewe ku sia anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paul heeh alah ya Kang alhamdulillah deuleu duh
Oh, rempeg gang. Bagja teuing. Para dalang kadariun bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Oh iya, Yuri. Yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten di Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah subuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah. Loba suksok. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget geus. Ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jara rumput. Nya kitu ai can datang sararea teh. Baru kadang moal ngait kana ti koro mun nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang Kang. Sarua jeung di baruang. Lumatak mi HP euy teu samat aya na heuh kitu sate dumeh we aing teh pae. Ulah. Jeung teh pae segala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atukeun bae dua. Gerepek pikir ku si leuing. Ai pae pabak. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Ya, Lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok. Eta sing pajange Kang. Bayangkeun ku si leuing. Sing jag-jag 50 tahun deui mah ayem. Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik Jeung Bu Hajah Nining. baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti jono. Geten teh mah. Ngan kade deuleu. Naon dari akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah Loba naon? loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Eta dulur aing. Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati perlu diketrok heuluna teh mah. Kade bisi ngaku-ngaku lain. Alhamdulillah Gusti. Nya kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Bulan. Sakedeung deui euy. Naon akang sakedeung deui teh? Sakedeung deui. Naon? Jam sabaraha teh nya? Naon? Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Uyuhan itu. Alah. Kira manehna meuli jam itu. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat. Jawa Barat. Enyi ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi. Betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Naon silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Gitu. Da moal rugi nya Wah moal. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Kitu. Gitu. Dari ilmu Ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalun. ilmu mah dari jang salerea. Apaan kudu ngidung ka waktu bi bapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Ai belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Benar Kang. Gitu aja, yuk. Apa kata didoakan sing salamet lah Kang? Bukan raya lumu mimit raya ngerana. Ini rakang sami apa ada kalau mampan.
karya anu pinuji kuring tinu maha agung palit polda muji syukur kayang widi Saloyo wire di dunia ngumpara Pak Haji Rahmat dicukup panasi diri kusari rasa nu tunggal nak kulalan Gusti kang pilot abah kembang Karawang tunggal nak kulalan Gusti warga seni oh iya antah ingkar di aturan unjang tanah pembangunan seniman jeung seniwati anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru kasayan dunungan damoa musnah
kami jelas saking prawing wang tinarangan lampel gati ya ampe gati kiri sekar pinuji sekar pinuji nyebar kastore Banglus lampahipun Arjuna anu parantos bunga-bunga bunga kamarwata suhuta dina dirina reg-reg pageuh parantos nampi wejangan ti sang nalendra Prabu Batara keras dina mangsa enjing-enjing parantos beberesih menekung kanu Maha Agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra Arya Satya Kipat Manegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu ieu alu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran ieu Padma Negara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa oh oi wajib dipuji puja Lalu
aya naon Gusti Setiaki. Wah, perlu babi begitu deh. Wah, mudah-mudahan ulah. Oh, wih. Duh, Oh, Buris Rawa. eta jalma pika sabeuleun di sini. Senatian hawa pinter ora katengeur bicara katana. Aku ora wedi. Duh, Satiaki moal ngasir teu prajurit. wah ngejat Duh, Moal ngejat di pakalangan hae. leres. Moal mundur teu tempur sanajan nepi kana pahan pati kaula. Ieu ge. Ancur lembur papan kali tulis daya halanganana. Eta leres. Hei, manusia bakal datang. Wah, kumaha kurang. Muga timimiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah. Bacaeun ranjeun. Tenan. Ajen juang dina dada gedurkeun ku sampean. Sumohon. Para nonoman sakabeh Ulang tomong anu naga. bakal datang. Leres. Geus kacontohan Abimanyu gugur. Wah, kantenan bulan. Hiji satria Satria tuladan tema bulan. anu geus korban di medan daralaga. Nepi ka karansang Banyu. Duh, Emut pengadedek bulan. nabuguh asuhan kaula. Utang terus. Waduh kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buris Rawa teh baheula. Marukana mureuna Sumatera bogoheun. Urukan dengan Beut kitu mika hayang ka Sumatera. yang penek yang pedek rek itu bulan. Ai amakeun teh ka aing ti baheula. Punya asa dikantegan bang. Asa dikantegan bener asa dihalang-halang. Jalan-halang. Padahal aku mah awewena tuh. Awewena teh sudieun deh kumaha. Kantenan. Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buris Rawa. Jadi sia. Jadikeun aya nama bulan. Di payun bapak menghungkul. Iya eta bulan. Teuneng ludeung hanteuring rang aing. Eta kunya. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Mun bewara. ngomong ti kajauhan kene. Bewara Udah, heula Nek. atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Ai luas. Sarua jeung nying sieunan jotolojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Makin jeung ayalah segala make kaki. Pas dijungkeun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh rek kan? Naon maksudna? Maksud Upami ngajawab ulah nyungkun. halus teh kan. Sangat buat. Ayah hibar ulah. Nuhun. Duh, Wah, hawa perang atuh akal. mana nyawa si Buris Rawa? Kantenan ya. Anu Anak saha satua. namun apa? Buris Rawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru. Anak saya gitu. Prabu Salya di Manaraka. Nanti kapungkur ge terang. Kan hayang saya teh mah hayang we nya. Da ieu mah supados seuri we. Indungna bisa indung jeung supados seuri segala. Peranakan teh Buris Rawa teh. Ari indungna ti Mandarakan. Bapana mah ti Manaraka, indungna mah hilap deui teh duka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari akang Mane oge peranakan deh, peranakan abdi oge. peranakan. Bapana sangsara, indungna beunghar. Oh, baik. Peranakan atuh jurig gitu mah. Turun ka papan. Naon be tiis abdi? Tiis. Ya, atuh da kumaha atuh parantos takdir teh mah. Dan dalam madu teh kan. Pilawanan kaula dina dangat ieu Buris Rawa. Mung kade eta Buris Rawa teh sih. Boga kalebihan naon. Kapungkur eta dikade ku 300 urang. Teu dah. Henteu.
nying sieun naon sia kaing supaya sieun kaula supaya miris diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun ilmu naon ngaranna duka ilmu naon di mana sia didurukna sieun aya seuneu mah ditu di Ciparai manehna cicing deui kolot paingan teu neurak jauh aku horawudi teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku horawudi teh naon naon teteh hartosa teu sieun teu sieun atuh kitu keun teu sieun kitu mah jeung horawudi nu teh urang Jawa apa bahasa Kawi asana urang Jawa urang mah Jawa sia sia mah Jawa Barat Jawa Barat teh pan gaduh TV ayeuna mah pan disebutna ge siaran publik TV RI Jawa Barat anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda seni tradisional abdi marketingna oge pikeun milerian sponsor akang nu miriman tempe lagi geus aya di tukang bako ciwir bako sebul bako ciwir kayaknya sana si teh naon saur juragan Bima saur teh aya harewaskeun sakedap di mana dah di mana dah ye si beta satu di mana ida di to ini kabina-bina teuing sasaur teh tenang we atuh jauh jelema hawa perang calm down naon tenang naon naon calm down teh tina beas teh make geuning gula beureum dawat atau beluguk teu mungkin mah dawat Alah, ampun. Duka naon, Bulan? Di mana? Kali dicu, Bulan. Hali. balik kakakna Sampurasun Kakang Bima. Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halika. Doh, ieu gitu. aya naon juragan Walau dia bola tamtama sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kudu setra. Iya. kula Aya waktu saja urang mangpaatkeun ye. kula Saki. wah Saki. Kaulah. Ari. disauran kula kaden Semua kabeh atur kaya panjenengan. Yuk. Aya naon heuh? Mangko dise. Semua kabeh atur seuh. Yuk. semangat ya kan Pilih pacar bohong abdi. Heuh, percaya. Aduh, wilujeng agan sakedap deui panginten angkat. Iya. Doa bejakeun ke bapa maneh. Kan tenana kula nu ngadinten oge. Pun bapak mah kieu we kula. oh ngadua we
di sisi Tegak Hulu Setra paling kaler teh geuning nu aya saung ngalit. Iya. Kieu we kanya. Bari meuleum jagong. Naon sare? Aduh. Nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh. Iya. Musuh ti Lelembut teh musuh. Mudah-mudahan we. naon bakal keur kaula. Di maneh naon? Ai ti abdi memekelan teh ulah gugur memeh tempur. Tuluy, Ulah perlaya memeh perang. hartina. Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam. Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur. Iya. Nuhun, nuhun. Naon cenah? Nuhun cenah sia teh. Leret, mundurak mah. Ulah picirakeun. Naon sia teh? Ulah Naon? teh gebrus. Nah, sia teh meni muga hiji di dieu. Anana di dieu gelega, di dieu ah. Mending mung babarengan atuh. Sok ti isieun. Moahkeun bae di dieu teh. Pot, Eh, naon ti maneh bekel? ya. Upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi Cing, kumaha? ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi. Hayang dibikeun ka manehna. Upami agan ke gugur di medan tempur maut eta artos kusaha sepi. Ai kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi kanu hakna. Saha nu hakna teh? Si gareng. Ya, Kapang perangan mikeun duitna teh ka dulurna we. gitu. Da ka batur betara sih. Lain kuna naon abe babari motong. Datan nira tangga temane upah kulingan rana. Datan nira tangga temane upah kulingan rana. Ngantosan waktu kana sangkala disadar. Padma negara ngadeheus ka ieu Arya Bima. Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembahmu aku terima. Ti abdi ge teu kantun agan. Nuhun, Ti abdi ge nuhun. wilujeng agan. Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu. Sumuhun. Teu sangka teuingnya eta budak. Abong Yuswa Kang. Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu. Nya ai pangeh teh nah. Teu boleh medad saku aing teh. Nya Kang. Heeh. Eta geus mambalikeun sendal ka Cimoan. Tansah diajeng-ajeng sieun. Anu dising hareupan ayeuna teh saha? Kusaha teh? Musuh hareup bakal dising hareupan saha? Sieun Kurawa Lain pilawanan saha? anu bade lawan. Oh. Si Burisrawa sieun. Burisrawa. Eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur. Ya, Anu waosna keuseun. Ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali. Bener teu mayar da Kang. Nya cacan mulangkeun pi ka ayeuna oge teh. Nah eta gemesna Kang. Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet uing. Oh, harita teh. Ning teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu. Oh, cek Akang. Nya. Jadi pasihan ku abdi teh batu batre. tiis ya. Ki wajar ah. Sang saya. What? Sang saya. Wah,
Sing persanten. Letik Setiaki moal ngejat di Pakalangan. Nya aing anu tanaga mah kuat tapi taktik atuh. Nyata ulah sombong gitu. Ieu teh waktu balitungan. Dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala. Ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit. Eta ulah gede gule. Hirup mah dalar raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan cing percaya mah apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di Pakalangan tapi tetep waspada mah kudu kumawi sok kurang latihan ulah sakedeung kurang latihan ulah sakedeung iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih sokanya latihan ulah sing baralek ai heueuh marek jadi pamilon alah ampun loba kriteria nu bakal dipunteun ya sing hati-hati kaning Yuri nanti barudak ngora unggul dulu patutun dalang apep aya nu kolot sia urang Asep Teruna kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi Yuri iya alah eta dulur aing Asep Teruna maka disebut makhluk aneh cenah anggeus pi omongan anggeus sepanjang belikan sih teh kade cara nyerang jeung cara diserang. Ulah, cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga atuh nuhun deui satacana ge. Nyigah mon. Ulah nyigah. Karena latihan catur gitu Akang. Abong jiwa perang unggul ka aing deuk. Eta ku sarumangetna resep teh mah. Da teh sieun jeung hareupan paeh. Mode dewek kitu. Nya. Akang teh sieun bener. Aya loba ka sieun sia eta mah jeung hareupan ditagih aing mah. Sieun teh. Haling daula. Sae wilujeng kulana. Sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana. Ya. Permios dit. Hei, muni karar itu. Ayo atuh. Ayo. Jo ieu ka aing teh. Setengah jam lumayan. Mangga ulah. Maksudna cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga. Siap. Tapi punten ye, ya, punten sok. Anggap aing musuh. Siapa? Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten, ulah apa punten saburu. Hoi. Lumatak cing hati-hati sia. Di dia kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake. Lain ngukur fisik gunakeun otak pake. Pake siasat atuh. Jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali. Bisa nakis nu bieu. Laras. Jadi ulah ngadukur ngomong wungkul sia. Tak itu cara nyerang. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana. Siap. Wah. Sok. Baik. Salah.
salah teh salah. Salah nah masih keneh katenyo bisa katewa. Huya. Oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten karena ingin ada nyeri seketik sok carana newak musuh wih geus kieu kumaha diseret sok tunggu beja tuh woi aing kaseret pan ya nah lamun kaseret kieu tandaga tuturkeun ana tuh sok seret ieu tuh tos kieu apaan karingala tah siku lain serius ya latihan tuh sing serius dinas terkalawanan musuh nuhun oh cari jadi cara newak teh gitu nya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh iya ka mana buratna persanten sok wae diseret iya wae ya halus eta teori itu halus makang naon di akang teh ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh diamut keneh inget keneh eta bega yeuna juragan Bima pada jasa akang oh da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih kiring akang latihan jeung pagi ngan gegedena mah baheula teh ngelatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut kap tong kope ieu newa ieu motongkeun leungeun kap nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu di kieu teh digendong cerak didinya alah aya ku kitu diamut keneh oh dilatih ku akang heula geus latihan di terakhir jeung duit lain wala suka tetenya kuring datang oh udah buka langkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge da manehna mah sapaneurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun keur budak tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masak poho teh teh gara sok da aing teh percaya henteu ka silaing teh soal usik teh sia mah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah percaya nya oh hampura we ye oh sok gamburan segala dalilnya latihan tapi sia mah sok nyaan ah kades ya moal atuh beakeun tenaga keungke meureun aing hah ya goblok sia montongan ada was cuy ada latihan ieu mah dalilnya atuh heeh koe yo tuturkeun koe iya terus seret kuring dah halo koe tah koe dah oh bener euy bener euy air ikatna mah mau itu weh potong musik leuh kumaha geus kieu sok
Kayaknya kadieu bawa Eta bahaya nama mah. tuh. Dah, eta. Nanya duhan. Ya aing nyeri. Kumaha we sagan resort teh teh. Alah. Wek. Musik kumaha kita. Aya eta akang teh lah. Nginjem. Ya. Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditoko pokoknya. Tah. Tuturkeun tenaga si lain. Wah, anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap. Nama bisa walakaya. Bawa ka di. Sa, dibawa ka di teh hese pan. So, bawa deui ka di walikeun. Tah ka ditu hese ka di hese. Da cek dewe mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang, teu beunang. Nah, si eta bener-bener teh. Heuh beusi poho. Nya aya eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta kitu. Dek ngelehan mana lanceuk aing mah. Wah, ieu latihan serius nama aya. Sara jeung katangtuan gada. Ulan. Awas kadang-kadang sia kabawa labuh ku tarikna gada muih. Ade kabawa tenaga Konsina kuda-kuda heula kudu pageuh. Masekon. Kuda-kuda, ya. Masekon teh. Langkah salapan pake. Berat ka dieu ngalangkah ka hareup saeutik. Contona, sok kuda-kuda pageuhan. Ieu. Sing pageuh, sing masekon. Sia. Kana sana pada pageuhan teh mah. Hap. Wah, Wih. Pageuhan sekali oge. pageuhan. Hap. Ieu. Buat. Motong seuri sia. Halus. Woyo. Acan. 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 Woyo. Woyo. Wait. You walk. Tenyo lompatna musuh di mana?